si kutukan pasti molor. Kalau kah molor ku aing di teleponan si kutuk. Nah enak atuh mana Kipli. Aduh, aing katonggo mana kana pe. Tong anak pemain sih ya. Ihe ame tere aing katonggo mana kana. Satu barang baik kunyuk sih teh mereka beda teuing kedua yang pipisah-pipisah. Ambe. Ieu geus cukup wage gua cut lah. Paling di opatan ngaranna Nah, ge. kumaha aing geuleuh. Ih, geus roding deui lah. Buat Si kunyuk kamana tuh di teleponan teh diangkat-angkat. Apa lain teh rek ngarona si kunyuk mah. Pasti molor sih. Bagung gede ya. Kuan samperkeun kitu ka mana? Ah, da molor si kunyuk ieu mah. Teu diangkat-angkat wae bagong si bagong. Main keung anjing ngarona sorangan main. Mun barudak arewa tuh na kamarana tuh biasana sok loba jelema make deh. Si kutukan pasti molor. Ah, kemana teh. Palingan ku aing di telepon teh diangkat teh dasar keadaan. Kalau kamu Aisyah ku aing di teleponan teh diangkat-angkat. aya naon atuh mana Kipli. Aduh, aing mah. Aing teh bagian ngarona kunyuk sia teh. Kuat karena kuat, udah mumpul jeung aing. Coba suka ganggu wae aing mah. Nggak ganggu kumapan bagian jadwal ngarona sia teh emang naik sia mayar. Didenda ku Pak RT tadi teh aing teh ketelatan ku Pak RT. Aing gampang eta mah. Kuat mangkat. Teh kalau kamu udah we molor bebal teh. Anjing. Aing heug atuh heug mah. Aduh, Gusti euy aing. Penting kuat ke head shit teh. Aduh, ampun. Kuat. Aing di teleponan kita tadi besar. Burung. Sok kuat. Aduh, Gusti aing. Aduh, tunggu aja. Aing ke hati itu mah. Sen kunaon atuh, mana naon ieu. Teh buru lah. Baru udah kemana deui teh? Nyau euy. Ya nomor rame teh di kamar atuh. Aing nungguan mah di dieu. Iya, tapi aing teh bisa sama sorangan mah lah, kudu lah. Anjing di parang wae ka ditu mah. Alah, siap mah kudu lah. Aing nungguan mah di dieu. Abang udah besok anjeunna kemana tuh anjing teh? Pangaran teh bagian opatan ieu teh anjing aya siap unggul atuh. Ya tengah tuh aing oge teh apal HS aing mah siap mah. Buat lah cara anggeus. Aing buka lah. Le, Naon? aing katonggo mana kana pe? Tong anak pemain sih ya. Ihe ame tere aing katonggo mana kana. Satu barang baik kunyuk sih teh mereka beda teuing kudu yang pipisah-pipisah. Ambeh tere sia. Lah, barang mah geus kuat. Ya mah, kamu bareng-bareng. Aing nungguan di dieu lah. Tadi aing kalandeus ya tonggo. Buru ah, bareng ah. Aing nungguan belah dia siap ka ditu. Aing mah pri munggah kamu bareng. Ya, buru-buru meter aja deh. Aing siap. Aing mah aing dewe. Kuat alhamdulillah. Kemana dia nak? Lo kanap dia tuh kunyuk. Naon? Bro euy. Baru pul meurang baiknya. Wah, ngoyak mukul anjir. Mereka anjing lihat lah. Naon sih? Itu. Ya apa? Lagi cincang menang lauk lagi. Ya geus cukup wage gua cut lah. Ya, mah curig sih. Oke, sih roding deui lah. Buat? Oke, sih roding deui. Kenal aja kan ragu. Wah, terus anjing. Sah, ada gitu. Coba banting. Nah.
Aing balik heula aing kau guys. Bisa gini anjing. Aing balik. Daguan bro. Si Kunyuk paingan genan si Meong jeung si Dohe. Paingan goblok. Ku aing paingan di teteangan kehead sia teh kakak. Sedar. Pa balik ka. Di gawean ku aing teh anjing lebok. Anjing Meong bisa Dohe. Paingan si Kunyuk arung ke bal kakak kena ragu bisi si balong. Kita lu kesalahan yang mandi idane. Ini teh apa? Dari naonnya nu pakai jumbar deh. Anu ieu nya ngebanting no. Cek aingnya balik curang teh. Pan kagok. Kagok kumaha nyempak ke jebur anjing nya lauk segede kitu anjing. Wah, eta mah paling ge heureui meureunna. Anjing si aing sekali-kali deh anjing. Wah, buraga. Waduh mah paling ninggalkeun aing can meunang kagok. Ku aing di teteangan. Apa masih dogi dia geus diparukul can? Atuh mah. Lu ngumpul anjing. Apa aing tadi eta kan ngusep keur beuleuman di dieu. Meunang anu waheureyan ngebanting. Usep di mana? Bolong ieu si Abah. Wah, goblok, Si Abah. Nu si Abah. Kita balik-balik si aing teh eta. Lah aing teh sampe Heula heula. sok padoe ngusep di barang batur geura cek aing karma eta teh. Pupul kan belah itu tuh aing belah tong jeung sapip. Kala tuh capek keneh. Dulu nya. Kene kumaha betere gua tepeng celana play gua. Heeh, sok. Lanjut mati heula teh lanjut. Aing ketong gua. Keneh itu mukul. Ku aing digawean tilu. Puas anjing. Sampai Pan belah dieu nya hiji deui tah imah nu bieu hungkulnya. Mana sok belah itu tuh. Aing mau balik geus. Begon. Belah lila. Itu naon anjing? Goblok aing deui. Pip. Buat Pip. Itu naon? Oh. Li. Si goblok ka mana anjing aku. Li. Astagfirullah si goblok, nak ninggalkeun aing. Goblok. Anu dirasa geura naon aing.